Semo diwowo sasmita iya diwowo sasmita Ajeng seni adiluhung pancuh nang tunggalur nanjung picon tuun pieun tengen lenyepaneun larapeun ciri manusia sajati tumampit takdir ilahi nyamuni ngawincik diri bakti kahiyang maha suci wontening pagelaran Jawi Karaton Nagara Tirtadahana aju juluk Prabu Dahana Dewa sampun satingil binatur rata lenggahing dedampar dan tapi nalepeting sosoca lineng kana waratna lemek tabut terang medani genananya barakastori lan sinebaran sari-sari ngange mahkota Bino Kasri tinaretes ing sosoca murupmu biar kadia kunang-kunangan sampun dipun parek ingkang putu kakasih jaya sumpena tekantun sapengkerna patih nagara kakasih dahana sakti anu duanana sami tungkul hamalik lutat jemah narimang sabda ajri ningali pamor sang nalendra watak wantos Narapati Nagri Raja Nagara Tirtadahana ye Prabu Dahana Dewa dudu Raja Samanea tutas dening katimulan kagagahan lan kamandragunaan oge tekan tuntutas dening didikan rohani lan jasmani lami-lami ngandika kawedaling nisan mekaten pengandikanipun Narapati Nagri Raja Nagara Tirtadahana Prabu Dahana Dewa ngandika ide buah hati kemang soca mustika eyang di pawenangan jaya sumpena anu payus dipiagul kalayan dipikareus ku eyang coba menta diukna kahareup eyang sangat sono nutaya papadana kapayun lenggahna ngir kaulah nu kapayun pula tapi no damel eyang tipayun wayah dalem nampi kana pembagi salira kalayan ngahaturkeun semah pangabaktos kahunyuk panjenengan salira eyang ujas tuti hidup dak terima dening tangan loro kiwa lan tengen disimpen di pulung ati pun dehing mastaka ngir hatur nuhun eyang kalih perkawis naon tina naon rupiah kalapatan muga ageng sawo cukup lumur jemar hapun tena anu katedah eyang tina soal kasalahan timalan oh tari urusan salah mah tong boro hidup atuh budak ngora anu masih kene jag-jag waringkas anu masih kene belek kesenteng bisa disebut buta tulang buta daging masih kene nonoman
nalah eyang oge panaduga sakyu kolotna masih keneh kakenaan ku salah sabab naon sing ingat ari salah jeung bener eta geus ngajadi busana pikeun manusia anu gumelar di alam pawenangan ieu nya timalan kaula nun malahan bener wae lain malaikat salah wae lain setan tungkul tempat kaluluputan manusia tangah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji isuk rajin tarakapake sore tak eta ilaharna manusia nu mata kewas tur pantes lamun ayeuna urang papada manusia saling hampura komodoy hidup katalian ku incu anungan hiji-hijina kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kasalahan anu jadi anak-anakna boh incu-incuna dihampura nger kase hatur nuhun eyang atuh sabalikna ti eyang hampura tina dosa nu karasa tur dosa nu teu karasa dosa nu dihaja tur dosa anu teu dihaja dina mangsa eyang masrahkeun ka nyaah kanu jadi incu jaya sumpena pasti loba pisan tiga jebur saur ti soledat letah langkung saur bahe carekda geura hampura ku hidup nger sabab naon da umur masaha nu apa komo eyang geus kolot tanda-tanda pimaoteun teges narembongan bisi ieu mah tereh-tereh rungkad jaringin diburuan anu-anu harti raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaraneunana geura hampura ku hidup sabab naon bisi jadi hahalang bisi jadi rintangan di mana-mana eyang balik ka yaumil akhir aduh sami-sami eyang dihapunten dihampura dihapunten oh syukur kasih ari dihampura mapano molongpong jalan ka gedong hiji-hijieun cara roplok meureunnan teu berat teuing eyang di yaumil akhir ai geus islah mah sanajan ka incu ai urusan dosa mah tetep aya pakuat pakait timalan kaula nun tatuping tigana ieu teh aya pikeun saeunaun purwasalira kersa nimalan bujeng hingga kapunut barganing tanaga emutan larapati kasanggakeun eyang lana ya seweda sore keneh ongkoh can gede angin kaharep diukna mati dahana sakti tepi dodama abdi Gusti nampi kana pembagi salira kalayan nyuwun katampi semua pengebukti kahonyupan jenengan Sri Paduka pupudening ati semaheun abdi sapangeusi negeri hamba-hamba sapangeusi nagara ngiran ditampi nuhun pati hatur nuhun ngiran atuh salajeng da tina naon sagala rupiah kalepatan muga ageng sewa cukup lumur jembar hapun tenda anu kateda maharaja saling maklume pati timbalan atuh ping tiga nak mangga ieu tuang putu Raden Jaya Sumpena parantos aya di payudon urang mangga gerawak sabalaka ulah aya adu dinding clear gedang siloka gera pedar sacara basda mangga jisim abdi nyakseni bae aya pikersa naon Ramadewaji ieu kasep ngan
saat sana ama ngababarkeun pamaksudan poe ieu laras kula kumaha kula tumali jeung budaya urang budaya timur budaya apik kumaha teh kula mun mipit kudu amit mun ngala kudu bebeja laras nete taraje ninsa kamalan nyungsi lari mapai bukti nyuk ceruk walungan mapai wahangan malapah gedang disebutna supaya naon supaya temelengkung bekas nyalahan timalan kaula nun leres saat sana kana tujuan pokok anu tangtu payus tur pantes lamun ieu waktu dipake merdih kana asihna Gusti munajat kana kersana nu kawasa cinekna ieu waktu payus dipake syukur ku urangnya timalan kaula nun leres tina sagala rupa kanikmatan anu geus katarima nu can katarima boh nu geus kaliwat timalan kaula nun sabab naon hakikatna syukuran teh nyaeta ngarumasakeun diri yen ieu diri sasampiran awak sasampayan umur ngan gagaduhan dakwah makhluk manusia nu bakal lepas dina kungkungan kodrat irodat numur beng alam hirup dihirupkeun jag-jag dijag-jagkeun gering digeringkeun kabeh nyaeta kakungkung ku rahmat pitulung numur beng alam nu mata pantes urang kudu rumasa diri yen urang tadi kungkung ku kanikmatan pangeran boh nikmat gede boh nikmat leutiknya timalan kaula nun katerangan netelakeun lamun anjeun nyukurkeun nikmat ti kami pasti eta nikmat bakal tambah deui tapi sabalikna lamun urang teu nyukurkeun nikmat ti kami azab kami nu leuwih peurih ukur nikmat teh timalan nu matak pek papinter-pinter syukur urang jag-jag urang syukurkeun jag-jagna sehat sabab jag-jag jeung gering eta ladang keur ibadah keur urang laras kula kasehatan eta syukurkeun ku urang sabab gede mangpaatna sehat teh gede kanikmatanana sabab ieu anu ngaran sehat teh sagala rupa pagawean bakal kalaksanakeun lamun sehat sanajan tadi ge disebutkeun yen gering teh ladang ibadah ngan kade ari gering mah meureun kawates ari ku sehat mah meureunan gawe teh maksimal urang dina ibadahna timalan kaula nun satuluyna hidup salaku budak ngora da cobi kula sok geura syukurkeun meungpeung jag-jag keneh ngora anjeun geura syukurkeun kumaha carana syukur budak ngora eueuh deui nyata ku karya-karya anu nyata jeung karya-karya anu terpuji pinuji kula timalan kaula nun komo budak ngora ayeuna mah anjeun komo hidup salaku gaganti ama kumaha kula anu bener-bener harapan ama kahareupna nyoko ka hidup kasep Jaya Sumpena penerus kerajaan ieu tirta dahana da ama teh teu boga deui anak ama ngan hiji-hijina nyaeta Dahanawati Suwargi anu baheula maot dina mangsa ngalahirkeun anjeun Jaya Sumpena tuang ibu kabeneran incu telalaki jadi tamplok aseupan kanyaan kaula kanu jadi incu geus lain incu deui hate kaula nganggap hidup teh anak pituin kaula di akod-akod ti bobolon di ais-ais ti leuletik di ongkled-ongkled ti lelemet leres lir ibarat nangai nok beubeuremna ama kanu eyang kahidep nu matak harapan eyang kahareupna teh lintang ti hidep nu matak pek
gerateangan pangarti tikiwari kotek tak pangabisa ti ayeuna budak ngora kudu haus ku ilmu hanaang ku pangabisa ngan syaratna di mana-mana anjeun neangan ilmu syaratna anjeun kudu ngarasa bodoh hirup urang bodoh kumaha di mana anjeun apal kana ilmu ulah diaku komo nepi ka tanduk mah komo kaitu nama jegor-jegor kabobodo rasa aing luhung ku ilmu jembar ku pandalar sugih ku pangarti jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan nu matak jadi manusia posisikeun yen urang teh bodoh teu bisa naon-naon di mana-mana posisi jiwa urang bodoh bakal ungapoe urang neangan ilmu lapar ku ilmu kula ari ilmu lain ngan saukur ilmu akademis wungkul tapi ilmu teh nuka deuleu nuka tempo nuka rasa nuka denge kajadian naon wae di alam dunia eta teh kudu jadi ilmu lamun teu jadi ilmu rugi dah laras kulan timalan kaula nun sabab ugana ayat pangeran teh aya nu tersurat aya nu tersirat jadi kabeh bacaan wungkul nu matak sok mengpengora keneh komo hidup calon gaganti eyang jadi raja di negara laras kulan sepuh da kahareupna ku eyang mamoal kajamanan cantang tos ka jaman da kahareupna nying hareupan zaman teh ku eyang moal kaalaman moal kabadanan sabab tiap zaman pasti beda-beda rakyat kahayangna pasti beda-beda sumuhun kulan sepuh timalan beda generasi beda kahayang contohna dina teknologi baheula mah apanan telepon teh wah hiji barang anu mahal anu langki deui hiji barang anu mahal telepon teh di imah teh zaman eyang keur ngora keur budak lalajo TV teh di tatangga di imah batur nu boga TV bariung we sararea ngariung we jeung babaturan atawa ngilu nelpon teh ka batur baheula mah laras kulan sepuh eta teknologi nepi ka dieu ayeuna telepon lain barang anu mahal tapi kabeh jelema geus nyekel telepon geus lumrah jadi ya teknologi teh bakal maju tak eyang rumasa geus kolot moal kabadanan ku eyang lintang tugu hidup budak ora anu kudu bener-bener bisa ngimbanganana hartina nginung ka waktu mi bapa ka zaman bisa ngigelan zamanna kulan bisa ngigelan zaman bisa beradaptasi jeung apresiasi laras kulan sepuh eta leres sabab di henteu-henteu oge sanajan yang jadi raja teh da moal salilana moal salawasna kulan moal salilana yang jadi raja pasti yang teh bakal lengser ka pabron boh ku nyawa boh ku masa bakti boh ku kaayaan awak nu matak yang teh nyaeta hariwang ka hidep kasep jaya sumpena kamelang jeung kahariwang teh gede marukana kumaha sanajan hidup disawer ku kaagulan jeung ku kareueus rakyat nepi ka mantri isin kolot ngesto dengan mika deudeuh sasat hidup bakal jadi gunung pangauban sagara pananggehan sakabeh hamba-hamba rakyat negara tirta dahana laras tapi tetap rasa ingis ku bisi rempan ku kaayaan bisi hidup labuh kulaku tigubraku akhlak hirup sakama-kama ngalanjur hawa nafsu ngumbar amarah ceuk paribasana tunggu di parun catang dirumpak kahariwang bulan beres sabab mulyana jelema teu ditangtukeun ku luhur kadudukan kapangkatan oge kagagahan tapi sebaliknya mulyana jelema ditangtukeun ku kabersihan hate jeung gawe anu soleh nyaeta ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan karidhoan mantena laras kulan sepuh
numatak baik gerak ngabdikeun diri ka negeri sebaraga ka negara hidup di mana-mana hidup jadi pamimpin cing jadi pamimpin anu tuladan jadi piconton peunteuneun cing jadi pamimpin picontueun keur bawahan komo jadi raja mah komo jadi pamimpin di ieu negeri raja di negara kade ulah melak cangkeng dina punuk pedah urang jadi pamimpin pedah urang jadi raja dah hareupeun pangeran mah kabeh rekep deng-deng papak sarua ulah aja dumeh kulan dimerakan teh ku jelema raja jeung lain teh hareupeun pangeran mah eueuh raja eueuh nu mah eueuh nu beunghar eueuh nu cacah kabeh sarua tadi ge naon kabersihan hate laras kulan nu matak sok gramasagikeun diri dina mangsa anjeun bakal jadi raja di negara tirtadahana berapa pekan deui tuluykeun tapak lacak ama anu alus laras omean nu gorengna ka hareupna ku hidup ngan omat kumaha kulan sepuh pepeujeul ti ama ti eyang ka hidup di mana-mana anjeun jadi pamimpin kade cing nyaah ka rakyat dah ieu sabab naon ama eyang rumasa jadi pamimpin teh lain menang eyang wungkul lain menang enteng sorangan lain menang gawe eyang wungkul sorangan tapi eyang jadi raja teh loba jelema anu ngabantuan ka eyang jadi raja loba seueur pisan anu terlibat rupina kulan timalan kaula nun leres saha wae nu ngabantuan komo pan nagara urang mah nya negara demokrasi nyaeta nu ngabantuan eyang jadi raja teh di antarana tim sukses partai nu ngabantuan eyang eta nu ngabantuan ngan gegedena anu nanyerkeun hiji raja anu ngangkat hiji pamimpin gegedena nyaeta rakyat dah hakikatna mah sabenerna lamun dicokot kana hakikatna sabenerna urang mah lain pamimpin tapi jelas anu jadi pamimpin teh rakyat timalan kaula nun sabab naon eyang rumasa digaji ku rakyat dipilih ku rakyat dijenengkeun ku rakyat matak jelas tidinya oge yen urang teh lain pamimpin tapi jelas urang teh babu na rakyat nu matak lamun rumasa jadi babu lamun rumasa jadi babu jadi pamimpin teh babu wayahna di mana-mana urang pamimpin hareupeun rakyat ulah gede babatok hareupeun rakyat sabab sing inget salaku pamimpin ulah yang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna nu matak anjeun di mana engke jadi pamimpin kudu mineng nguriling ka tepi swiring anyar sareng ka padesaan hartina kudu mineng datangan masyarakat lain dina kampanye wungkul ya ulah lain teu butuhna dalalobana ayeuna mah hayang jadi pamimpin di tempo kampanye kakara deukeut jeung rakyat tempo dina masa kampanye daek ulin ke kampung-kampung daek belusukan kadang-kadang pangeh jeung gelo ge pan ditanya baligo we pagede-gede nu tara make kopiah jeung ngadak-ngadak di karopeah janji imuruluk ke rakyat kumaha janjina aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi kadang-kadang geus gajedog jadi pamimpin teu eling ka rakyat
Kade jadi pamimpin teh ulah nepi ka kitu kaset. Datangan unggah poe masyarakat. Bisi aya masyarakat anu teu dahar. Bisi aya masyarakat anu teu mampu. Dapurna teu ngebul. Sok tulungan ku hidup. Cing hadir mas pamimpin teh di masyarakat. Cing karasa ayana pamimpin teh. Sabab naon? Lamun rakyatna hayang sejahtera, eueuh deui hiji-hijina pamimpin kudu bener-bener masagi. Kudu bener-bener masekon boh lahirna boh batina. Lamun pamimpin lemah, kaituna masyarakat bakal lemah. Lamun urang hayang ngabogaan rakyat maung, otomatis pamimpinna kudu maung. Ya, timalan kaulanu sok loba contoh di luar negara loba contoh anu patotos ginaan kahayangna rakyat beda-beda kahayang rakyat teh beda-beda tiap daerah boga pangabutuh sewang-sewangan kade ulah sekali-kali hidup jadi pamimpin neangan kauntungan pribadi kade. Pamimpin teh hartina kudu daek berkorban. Da kudu nama pamimpin begang rakyat gara renut tak kudu kitu. Ulah pamimpin genut ari rakyat bararegang. Lamun pamimpin genut rakyat begang gagal sia jadi pamimpinna. Can sukses anjeun lamun jadi ieu teh begang awak lain begang awak kade pikiran di negara Cibrou hartina ari pamimpin gua harta kekayaan di mana-mana ai rakyat kalaparan ta eta hartina teh ulah nepi ka kitu amanah nya jadi pamimpinna teu amanah sok kusabab kadang-kadang di luhurna teu amanah kahandapna ge pipilueun teu amanah pejabat-pejabat ayeuna mah tingali di nagara nulian paciwit-ciwit lutung si lutung pindah ka tungtung kitu keneh hartina pakenyang-kenyang neangan proyek mode bantuan teh panti dituna masa kitu datang ka handap di pencitaan yang dari luhurna lolodo kahandapna ge sarua we lolodo anu tadina keur kasejahteraan rakyat tungtungna keur kasejahteraan pejabat anu tungtungna nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar timalan kaulanu nya leres komo di negara nulian megedingan tahun teh kamari gini aya pejabat di negara nulian negara mana mau disebat negara mana negara mana ngayakeun hiji program anu eta program teh sae kanggo masyarakat pang-pangna keur barudak mora program naon MPG sae ari program nama tapi kadang-kadang sakumaha sae programna tapi lamun anu ngeusianana beuri tungkul awut-awutan tungtungna pan katingali kamari ge sapoe sameliar korupsina eta teh geus beunang jelema teh ayeuna parantos ditewa ku kejaksaan ngaranna teh sarua jeung dalang di negara mana negara mana we da buat disebatkeun teu segala artieun meureun tuh jadi kitu ceuk kaula oge jadi eueuh deui supaya urang apa kana kahayang rakyat pamimpin kudu deukeut jeung rakyatna hartina ngabaju iraga sukma ulah jiga cai jeung minyak pamimpin jeung rakyat teh
Timbalan kaula nun kitu kasih. Waras tah eta mah istilah nama kanyaah eyang we ka hideep. Sabab naon tadi ge disebutkeun hiji-hijina incu eyang teh hideep. Adu bakal nuluykeun tapak lacat eyang ka hareupna ieu nagara teh ngabutuhkeun tulang tonggong. Ali tulang tonggong nagara teh nyaon? Generasi muda. Kade hidup kamu budak ora ulah kabaud kanu tebaralik. Kudu jadi contoh pikeun generasi muda nuliana. Kade sabab bahaya lamun generasi muda mentana lemah kahareupna negara bakal abut-abutan. Dangukeun kasih timalan paman. Ya. Timalan kitu kasih. Sakali deui harapan eyang aya dina tanggung jawab hidup kasep Jaya Sumpena. Timalan anu leuwih pokok pangna digingsir linggih poe ieu teu aya deui eyang aya tanyakeun ka hidup kasep perkawis naon eyang mangga gerawak sabalah kewe eyang teh geus ngobrol jeung pati ieu pamangih eyang pertanyaan eyang teh sarua jeung pertanyaan pati ka hidup sabab henteu-henteu ge pati teh merhatikeun ka hidup kasep Jaya Sumpena perkawis naon kieu kasep jalu eyang teh apa karena sifat karakter jeung tabiat hidup dabongan hidup teh diasuh teh ku eyang diurus teh ku eyang da hidup teh pan teu apa nu jadi inung parantos gantunkeun dina mangsa ngalahirkeun hidup jadi eyang nu ngurus hidup teh jadi eyang teh apa karena sifat jeung karakter tabiat hidup timalan kaula nu aya naon menira rewas eyang kieu tapi ulah amaknya moal mangga 2 bulan lamun teu salah mah ieu nya pati tibalan 2 bulan ye eyang ningali hidup ayeuna aya nu beda naon Ramadewaji oh eyang katingalina ku eyang hidup unga poe dina bulan-bulan ayeuna loba huleng jentul loba ngahuleng ngaraga meneng ngolohok kemang kadu lamun dahar bareng kadang-kadang caman cemen lamun merong kosong ditanya ge kadang-kadang nyamung kadang-kadang henteu tak itu jadi ganyelan ke eyang sabab henteu ge hidup teh eju eyang di hiji-hijina tadi ge sanajan hidup sakti mandraguna pun jeung papa atau sing pujana kulit tapi tetep rasa kahriwang bagede ka hidup aya naon ulah ngabohong ka eyang jadi henteu ge katingali hidup mineng ngalamuna kadang-kadang katingali bareureum eta mata jiga balas ceurik carinul tak eyang teh hariwang bisi eyang boga salah atau aya kahayang beureun aya kapalai poin di salira moha dagus agung hayang kawin oh siap bisi hayang kawin bener ampun paralunna eyang kaula teh acan maksud bojoan bisi hayang motor trail Barang ka gunung ka itu ka Cerme sanes kaula nun bisi hayang boga ka Bogor sanes boro-boro kaula teh hoyong boga ka Bogor dina hate kaula ge can pernah kaula bogoh ka istri eyang naon dugi ka sadeung ke kaula teh can pernah bogoh ka istri can pernah bogoh ka awewe teu acan ai ka lalaki nya komo
bener ieu can bogoh ka awewe teu acan eta ningali istri anu geulis kumaha biasa-biasa wae paman ningali nu geulis biasa wae ieu mah lamun ieu buka sedieu paman ningali ping-ping awewe kumaha kaulah teh biasa-biasa wae teu aya rasa paman teu aya rasa teu aya teu normal ibu budak ieu paman mah tong boro-boro ningali ping-ping awewe aya kutang di poe jangar kana sila kabawa ka imah teh lamunan teh atuh hayang naon hidup teh kasih pulang ngabohong da yakin ieu teh pasoalan aduh ya ampun para lunting kaulah teh ya para lunarutus gunung paliasna rajang alas memang kaulah teh leres eyang aya taroskeun ka salira eyang nanging kaulah teh eureun kuletah eyang tageuning jadi anjeun teh aya pertanyaan ka eyang timalan kaulah nun nanging kaulah teh eureun kuletah istana naon teh pek gerawak sabalaka ka eyang gerawak sabalaka ulah aya di dinding kelir genang siloka gerak pedar sacara basta cih yali patih sekolah aya kahayang ibudak hayang naon kasep bisi hayang jadi raja ayeuna diangkat ku aya sanes kaula nun sanes kaula mah sanes hayang janten raja ya hayang naon atuh heh cih ulang jentuh teh naon nanging paralun anu kasuhun hampura teu tadawuning kalih duka pamrih ya bilih kaula nyinggung kana praosan salira naon kaula teh sanaos aya di karaton ge ieu teh asa sepi eyang teh kapungkur asa sepi timalan kaula nu raraosan teh asa jiwa kaula teh anu teu aya eyang jiwa salira anu teu aya timalan kaula nun naon teh eukeur mah eukeur pan kaula teh kulawarga teh sampurna kangjeng ibu parantos ngantunkeun katurug-turug kaula teh mimiti emut dugi kasadeun kieu kaula teh apa saha bapa kaula eyang Allah cilaka kaula teh hoyong terang naha Kangjeng Rama teh masih keneh aya atanapi teu aya kaula teh panasaran saha bapa kaula eyang wah ujar menang Gusti wah mungkin cuy menang Gusti peteng yati nira wisma ujar menang Gusti peteng yati nira kalimpudan mega budara aworan mega putih wala salim sumabda Prabu Dahana Dewa Peteng Wangsul marganipun peteng penggalih barejeng rewas
Jaya Sumpena naroskeun ramana sedengkeun ieu teh rahasia agung. Rahasia anu teu kenging kabongkar margi mamalana bakal nyangkut nagara Tirtadakana itu ujaring carita. Tobat incu aing nanyakeun bapa. Aku eyang bapa apan salirama aki kaula. Margi kaula menakat terangan eyang. Naon? Pangeran mereka hampura kata jelema upami eta jelema teu dihampura heula indung sareng bapana. Toba. Geus dewasa itu aing toba. Cila. Saka rama kaula teh eyang. Gusti tong disaurkeun bahaya nagara Tirtadahana. Pati kodrat tirodat pangeran meureun kudu apal ieu budak ka bapana. Waduh Gusti, keun bae ditanggung jawab ku aing pati. Moal pati-pati nanyakeun lamun lain dina kungkungan kodrat tirodat tu pangeran. Kasep Jaya Sumpena. Timalan kaula nun Ramadewaji ampura ge. Sabenerna mah ieu teh rahasia. Ngan dipikir-pikir ku eyang awal akhir bakal katohian. Maksudna kumaha jigana ayeuna kudu apa maneh bapa hidup sabenerna saha. Aduh, Ramadewaji eyang. Sahara mah kaula teh masih keneh aya tanapi teu aya keneh bapa hidup teh. Aduh. Cilaka. Waduh. Ari sakira-kirana bakal ngancurkeun nagara mah teu kada istok lain teu kada kelak mikir aing teh geula. Moal ngorbankeun perasaan nu jadi incu aing. Jeung tibatan korban perasaan nu jadi incu leuwih hadi aing bebeakan mempertahankeun ieu nagara Tirtadahana. Nahan naon eyang? Ye. Panjang caritana. Sabenerna mah bener bapa hidup teh aya keneh. Di mana eyang? Urang mana? Lain urang dieu bapa maneh teh. Lain urang karoya tuang Rama teh sanes. Urang mana Kangjeng Rama bapa hidup teh urang luar negeri. Urang luar negeri tuang Rama teh bule. Aduh. Di mana luar negrina jauh. Di mana luar negrina eyang ari luar negrina teh nyaeta di negara Amartapura. Negara Amarta, bener. Di mana eta teh eyang itu apa? Urang negara Amarta we. Saha Kangjeng Rama teh bapa hidup teh ningrat turunan menak. Lain jama jore-jore model anjeunna turunan eyang darah biru. Darah biru tuang Rama teh lain tapi lain Persib kade. Saha Kangjeng Rama teh di Amartapura tuang Rama teh. Di negara Amarta mah tuang Rama teh kasohor malahan ka mancanagara tapi ka dieu dihaja ku eyang informasina ditutup supaya anjeun teu panasaran ka ieu jelema. Akun-akun bapa anjeun ka dieu teu asup. Di blok. Sabab naon? Bisi anjeun panasaran sabab bahaya lamun anjeun kabejakeun anakna ieu jelema. Negara Amarta bakal nyerang ka dieu. Aduh. Atuh kudu kumaha eyang keun bae anu bari sihareupan ku eyang. Jeung tibatan aing kudu ngorbankeun perasaan nu jadi hiju. Saya punya
tanggung jawab yang ayeuna saha Kangjeng Rama teh Bapak hidup teh pangkat lagi panglima ayeuna teh Lurah Tamtama Negara Amartapura saha kakasihna ngaranna Gatot Kaca. Aduh namina ge sae Gatot Kaca yang alus gagah sakti mandraguna model anjeunna kieu di gara-gara ieu saha anu kuat ka anjeun model Gatot Kaca baheula Bapak hidup. Aduh hoyong penak eyang tangihan geus kuduna Gatot Kaca kudu apaleun da Gatot Kaca teh teu apaleun bapa maneh pupuk apa inung maneh boga budak tuang ibu ngadeg teu apaleun komo tuang ibu ngantun teu apaleun bapa maneh sabab ieu rahasia kumaha kieu carita mana mah baheula teh Bapa hidup Gatot Kaca trek dikawinkeun nyaeta ka putri raja negara Astinapura Kakasih Dewi Lesminingpuri rek dikawinkeun ku Arjuna. Ari Arjuna teh saha aki hidup aki tigigir mangna bapa anjeun Arjuna teh Ari Arjuna ge janji ka Kurawa Astina bapa anjeun mungun nolak atuh ngabak Arjuna teh malahan Gatot Kaca diancam pati ku Arjuna kabur bapa maneh teh ka dieu kabur jol ka dieu bapa maneh teh pangih we jeung inung maneh jeung Dahanawati kaedanan Bapa hidup teh Gatot Kaca ngan baheula mah Gatot Kaca malih warni minah rupa jadi budak leutik saha teh budak puncir budak puncir baheula mah mang jago sayembara teh eleh ke tuang Rama ku budak puncir era mang baheula wirang mang teh eleh boden bebenyit cing horeng tuang Rama Gatot Kaca gagah mang dikepret ketika muruluk huntu dia mah huntu palsu itu menang pamere tidak lang bagur ngan abdi wewe itu bagur danu matak lamun apaleun anjeun Gatot Kaca kawin ka da inung maneh meureun rek kumaha Arjuna bayangkeun adi kawinkeun ka anak raja negara Astina ari aki gisim kaula saha aki hidup teh ngaranna Bima ramana Gatot Kaca teh Bima jangkung gede cenah da can panggih aya oge tah boga uwa mang bapa hidup teh nyaeta raja saha Raja Amarta kakasihna Yudhistira Bima boga adi deui nyaeta Arjuna anu tadi disebutkeun boga adi deui dua kemar saha teh pati upami telepat mah Upin jeung Ipin lain jadi kepret ku aing tong heureuy upami telepat mah Aman jeung Amin lain Ulas jeung Ulis di mana yang ngaran Ulas teh oh nya Nakula jeung Sadewa tah eta jadi Raja Amarta Yudhistira boga adik ngaranna Bima aki anjeun Ramana Gatot Kaca boga deui adi Arjuna boga deui adi kemar nyata Nakula jeung Sadewa aduh nuhun eyang diwartosan tah kade deui Gatot Kaca masuk ditutur-tutur ku pawongan ari pawongan teh naon pawongan teh pembantu anu ngasuh Gatot Kaca da hari tadi ka dieu opatan pawonganana saha wae kakasihna anu hiji ngaranna teh Semar boga anak tiluan anakna teh Semar teh hiji ngaranna teh Cepot
tah jeung eta mah wawuh tapi ulah deket teuing kade. Nah, eyang pokona mah jeung eta mah wawuh tapi ulah deket teuing. Ka eyang oge nepi ka ayeuna boga hutang keneh 500.000. Pakaulah ke 800.000 teh. Kuning. Ari anu kadua Putra Semar, anu kadua Dawala, anu katilu Gareng. Tak eta anu deket di Bapa hidup teh. Jadi nu kahiji teh Semar, nu kadua Cepot, tapi kadenya ulah deket teuing jeung eta kade. Omat teh ya. Kabejaan we. Loba akalna teu jelema mah. Nya. Anu katilu Dawala, anu kaopat Gareng. Tak eta batur Bapa hidup. Aduh, timalan kaula nun eyang. Tah, wayahna jigra teang Bapa nyeun ka itu ka Amarta. Di mana Amarta teh eyang teh apa? Sok teh teangan. Dina Google Map. Tatanya we ka jalma ji. Ngan lamun aya naon-naon, nagara Amarta nyaeta eyang nu bakal tanggung jawab. Timalan kaula nun eyang. Jig kira ini beragra lumampat juga lumaku pidua eyang dari segi geren hidup. Lamun bener-bener hidup yang panggih jeung Bapa anjeun. Timalan kaula nun tek lamun panggih jeung Bapa anjeun. Mun bisa maka dieu getolongokan kuburan inung maneh. Jara kapajaratanana. Timalan kaula nun dasa acan anjeun ini ka itu ka Gatot Kaca datangan inung maneh di kuburan. Sok nyekar heula. Timalan kaula nun jigra ini beragrau mampat cukramaku. Rampung dawuh tutas pangandika katikas kantun pinara. Bral pamit ya. Berapa sih? Wayana baturan pati kapajaratan inungna dahanawati anu kiwari aya di alam nirwana ati anter incu aing do aya pamit di Bapa sae mangga kang Maharaja mangga berebeja di bekelan ku hidup bekelan ku maneh bekelan aing tetega ningali incu benang hatena timalan mangga permios cola. Permios atuh Maharaja Brapati bekelan anak incu kaula mangga pergeun. Yaya sumpena kasep incu eyang. Mudah-mudahan anjing mancing rahmat pitulung numur bengalam. Gatot Kaca gerak tarima eta budak hidup darah daging aja. Germa kerinungna geus maot jadi budak piatu. Wayahna anjeun kudu rumasa yen anjeun pernah kawin jeung anak kaula dahana Wati. Mudah-mudahan ditarima, tapi lamun anjeun teu ditarima aing bakal jadi saksina. Rek init ka sawarga merilo ka minta keadilan aing di sawarga.
Kang nilaya lumunor wewete nilayang rana wewete nilayang rana kesangka gering kaulah teh boga bapa Kangjeng Rama Gatot Kaca kekasihna Padya Kasep aman sakedap Kasep Tatan merah tangan deman ewuh manggulingan rana ewuh manggulingan rana Dedeh teuing Kasep Jaya Sumpena saat sana hidupnya etarek miang milarian tuang Rama supados pardu kasamut sunat kalampa wayahna ngetar tepungan heula tuang ibu syariatna di pajaratan hakikatna aja baka panggih jeung robat pitulung pangeran sabab cing inget inung tunggu rahayu papat tangka derajat tuang ibu kapungkur perjuanganana dina mangsa ngalihirkeun hidup teh wah luar biasa ngabelaan hidup hirup teh wani nadatangan ka pihak rumah sakit sabab naon hidup teh lahirna gubrakna ka alam dunya teh nyungsang nyungsang dilema tuang eyang jeung mang teh dilema sabab dokter nyaeta mutuskeun saha nu disalametkeun hidup atawa inung hidup dina mangsa eyang jeung emang keur badami tuang ibu langsung nadatangan ka dokter yen anu kudu disalametkeun teh hidup nepi ka tuang ibu ngemasih pati teu makaning perlaya belan hidup Kasep dia sempena nu mata kade Kasep init ka pajaratan jeung mang urang init ka pajaratan jeung mang urang penta doana ngalangkungan rahmat pitulung pangeran ngalangkungan tuang ibu doakeun tuang ibu Kasep Robi Firly wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira doakeun supaya naon supaya mulus banglus berkah selamat sabab naon lamun urang salaku manusia hayang mulia hirup dalam dunia mulyakeun anu jadi indung sabab naon lamun urang doraka ti indung jeung ti bapa lamun dilemur kai ranu dileuweung kai dangdeur dipake pangeret bingkeng dipake pamikul bengkung dipake suluh teruhai matak baluung anu niup hirup lir cara gamparan awak ditincak beung dicekek paling untung mangi kokotor doraka ti indung jeung ti bapa ka indung matong boro-boro nguhak sampelak ngeleuwihan sara anu jadi indung dosa hukumna sanajan urang salat tunggal poe 5 waktu tahajud ungap peting kamakah unggal tahun tapi ngahareutan hati nu jadi indung gugur sa ibadahna moal berkah ibadahna lamun anjeun ngadorakakeun ka jadi indung sabab naon tingali perjuangan indung dina mangsa ngalahirkeun urang 8 bulan indung ngakandung 8 bulan tapi indung henteu punung sanajan nyerina kalangkung-langkung da geus takdir tinu agung sanajan anak rungsing indung teu ieu pusing
Lumatak pantes surga ada di telapak kaki ibu. Sakali deui kasep ulah nyamplakan kanu jadi indung. Sanajan ayeuna geus ngantunkeun pek unga poe 5 kali sapoe. 5 kali sapoe doakeun siep geus beres salat. Doakeun jajab kedua sangkan indung urang nyata aya dina rahmat pitulung numur bengalan. Timalan aman sok bulatkeun tekad. Ditarima syukur teu ditarima teu naon. Ditarima syukur teu ditarima balik deui ngan urang mah usaha sateka bola. No penting mah usahana, no penting mah tarekahna, no penting mah urang bisa ngalengkahkeun suku sabab hirup teh aktivitas, lamun urang teu aktif lain hirup. Timalan paman, yuk urang babarengan jeung paman.